Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana anu aya di mana wae, anu di Provinsi Jawa Barat, anu di luar Provinsi Jawa Barat, anu di dalam negeri, anu di luar negeri, kum wae kasadayananya. Mugi-mugi sing sarehat sadayana ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala di mana wae ayana nuju kegiatan aktivitas naon wae oge nya. Oge sing ditebihkeun tina sasalat Covid-19 sing lalancar arusahana. Dina danget ieu urang petepang dangu deui dina acara anu maneh di kanal Capruk Radionet. Hiji kanal YouTube anu mintonkeun konten-konten seni budaya anu katambihan kusakudak sakedikna aya informasi utami nama hiburan gitu. Nyaeta dina danget ayeuna Mang Caca anu nyarengan di dieu bade medar hiji carios anu judulna Wawales karyana Ki Wangsa. Mobil aya nu tumaros cenah maca kamari carios anu bulan rumeuk di pancuran oge panteu acan rere sadayana panginten ieu teh neme bagian kahiji wungkul nyaeta maret leres urang pajeng we duanana kitunya tangke engkin cenghul kitu anu terasanana bulan rumeuk di pancuran gitu maksud teh tangke ieu deui wawales gitu. Jadi pan eta mah dingkena disusun dina playlist na masing-masing kantun para wargi kaum dangu netizen kayak hayang ngadaukeun nu mana mangga kantun diklik wae kitu nu eta na kontena. Ieu carios teh kaetang carios buhun margi diserat tahun 80-an ku Ki Wangsa. Namina lengkap nama ieu teh nami lengkap nama ieu teh nu nyeratna Ki Wangsa Purbacaraka. Nah, asalna ti Kabupaten Sumedang. Mangga urang supados teu nyang kolong mangga supados teu nyang kolong teh kana waktos urang kawitan. Urang kocap kaayaan di hiji lembur para wargi kaum dangu nalahna Kampung Pamelaran nu pernahna sawetaneun Kampung Ranja. Lamun teh mah urang pareng nyaba ka lembur eta utamana pikeun anu ngadon niis atawa ngawawaas kaendahan alam tetela matak betah tumaninah salian ti hawana tiis katambah subur ku pasawahan sumawona sabangsa tatangkalan mah lengkep keneh nu matak pantes lamun ceuk anu nyarebut yen hawana tiis dumeh purbawa tatangkalan anu caraneom ngiuhan pilemburan. Sok komo mun pareng usum halodo ngulam pereng ka eta lembur teh moal burung tumandinah. Angin berang tara elat ngahihidan nu hareudang bayeungyang estu matak mepende hate jadi panyapih kacape. Komo lamun nyalse sisi sukan mo burung teu matak tiis jeung geunah rasa bari nyawang kaendahan alamna dumuk batah matak nambahan salina kaendahanana. Harita kira-kira wanci haneut moyan di hiji imah deket tanjakan jalan Kabaros katempo nu ngeusianana keur ngariung siga nama sakulawarga nu diuk dina kursi panjang hiji lalaki geus aya umuran dedeganana jangkung gede kumisna kandel matak cek anu nyerabut mah pakumis. Ari ngaran aslina mah eta teh para wargi kaum dangu Juragan Dahlan anu sok dipikolot ku urang dinya atawa minangka pamuntangan sarerea utamana dina usum nguyang da puguh kasup jalma nu aya atawa beunghar. Yakin pakayana salieuk beh sawahna oge hektaran nu matak pantes lamun jadi pamuntangan balarea. Ari garwana namina Muningrum kasohor ku budina nu someah tur balabah kasasama. Kanu miskin daek nulung ka desa sok geten nyumbang. Lamun cek bebasan teh mah daek nulung kanu butuh
kitu nalang kanu keur susah kasasama dipiconggah. Putrana teh ngan hiji-hijina nalahna Nyi Rustini. Ari Nyi Rustini mangrupakeun hiji mojang keur meujeuhna kareueut amis, lamun dina bubuahan mah keur gumading rek ngagayuh ka asak. Rupana geulis dedeganana jangkung leutik ngajalintir, ditilik ti gigir lenggik mun disawang ti tukang lenjang. Pamenteuna ngadaun seureuh, pangambungna mancung lir dasun tunggal. Cindak namah gelis tur manis, mun seuri matak lanjung kaum lalaki eta teh lain bebasan wungkul, tapi sanyatana kitu. Kemana ari bianah teh nya? Mana? Lain ngasoran cai kitu kan ieu atuh. Aduh, ya asa ku kesad kieu ye. Nuju kerah-kerih keneh mamana. Tembal garwana bari jung nangtung gero ngagarwan babuna. Bianah, aya naon Den? Bianah nyeleungkeung ti dapur. Can asak cai teh, lain buru nyieun kopi ka dieu atuh. Mangga Den. Tembalna bari terus ninyuh cikopi 3 gelas. Teu lila leos katepas bari nanggeui baki anu dieusi ku 3 gelas cikopi gancang ditunda luhureun meja. Mangga juragan. Pilih bade ngaraleueut. Tembal babuna bari terus ngaleos deui ka dapur. Tah geuning aya ye. Aduh, panas si kopi teh. Curot sigana kopi curot ieu mah. Kieu amana oge nyai ye. Saur juragan Dahlan nyaritana teu kebat kaselang nyargot kopi. Maksud mama? Tembal Nyi Rustini bari neuteup. Kieu anak king. Sampai meh mama indit ka kota. Maksud teh aya picaritaeun anu penting sakumaha anu geus dibadamikeun jeung indung hidup. Nya kitu mama teh sifatna anu jadi kolot teh teu weleh melang barina jeung risi. Inggis kumaha onam nempo perubahan sifat anu jadi anak kitu. Nya anak king kieu kahayang emak mah mun aya kabingungnya. Sumawona kahayang matak naon atuh mun blak-blakan bae. Anu sakira kadada kaduga matang tu baris dicumponan ku emak jeung ku babah teh. Tempas buding room bari neuteup ka putrana sorot socana estu leubeut kurang geuyan kadeudeuh dumeh boga anak kan hiji-hijina katurug-turug awewe. Jadi cikpok bejakeun ka mama anak king. Lamun aya kahayang nya kahayang naon, lamun boga kabingung nya kabingung naon. Ulah rek didingding kelir gendang siloka, disidem dina angen temah na matak jadi penyakit. Pok gerawak cak balaka, ulah dek era-era da kolot mah sakadar neruskeun kitu tah. Neruskeun kanu jadi anak, tuk bapa oge surti kana tangtungan hidup. Aya basa lamun mojang geus kaancikan ku asmara sok dicirian teh ku perubahan sifat. Tah ayo ari kahayang mah teu kudu diheum-heum ku sorangan supaya geunah sarerea kitu. Ngadenge caritaan kolot kitu teh sakedapan mah Nyi Rustini ngahulang. Luk tungkul semu anu ajrih ari hatena mah tetela boga niat blak-blakan da puguh kasurung ku tekad utama nyaeta pikeun kebutuhan dirina. Dumeh Nyi Rustini teh 2 minggu anu katukang geus patali janji jeung hiji jejaka anu gandang terah kota tur geus sapuk rek silih talikeun ka asih, silih cangkreudkeun ka deudeuh, silih sampaikeun subaya cinta. Nya kitu Taurat pikeun nyarita ka kolot kawantu kapegat ku rasa era. Nya para wargi kaum dangu maklum atuh pikeun mojang anu anyaran ngarandapan ka cinta ka era teh ngabaku jadi hahalangan kana carita. Batan blak-blakan kajeun ngemu lelembutan anu gumulung, silih rangkul jeung panutan hate sanajan ukur dina ciptaan wungkul. Nampo kaayaan Nyi Rustini kitu juragan Dahlan katut garwana surti kana eusi hatena da puguh kolot kasebutna. Lega panalar, asak pikiran, nyaho kana golakna hate anu jadi anakna. Nah, teh anak king teh kalagah tungkul.
Aya naon dihandap teh? Aya nu murag kumaha? Lain amanah era teh. Nya atuh ieu semu-semu anu wegah kitu tah. Jugan teh neangan naon tengkul teh. Yeuh. Nya tapi teu naon lah mata kitu oge meureun kepegung ku ka era bener tah ceuk mak maneh. Tapi lebah dieu mah ari kolot mah yeuh sok sanajan teu narima kecap catur atawa carita. Surti kana eusi hate hidup anu salawasna keleleban. Nya meureun kabuktian ayeuna mah laporan bianah teh mana? Saur Juragan Dahlan kituna teh bari neuteup ka garwana. Nyeh buning rum imut ret ngareret ka Nyi Rustini anu gawena ngeluk bae. Nyi. Nyai. Kaharti ku emak oge nyai. Tangtu mata kitu oge meureun midang dam buah hate. Nya emak oge sabenerna mah geus narima beja teu bianah yen hidup teh cohagna mah geus boga titimuan. Baruk. Nimu naon si Nyai? Lain nimu anu leungit, lain nimu barang atuh. Nya nimu naon atuh? Eta kabogoh cek cohagna mah kitu. Oh, nya. Ulah era-era anak king ye, memang sawajibna mere nyaho ka kolot. Da ari kolot mah moarek ngahalang-halang kitu oge hidup teh geus meujeuhna mikir-mikir rumah tangga. Bumen-bumen cara nabi kitu. Ngan anu dipenta ku emak sajeroning campur gaul utamana jeung bebene ulah raket teuing anak king lantaran can kaungkulan ku hukum kawin bisi cilaka teu saeutik apan awewe anu korban dirina lantaran karayu ku lalaki tug nepi ka kasrah diri lalaki teh mun geus laksana cita-cita mah pangpana mah lalaki teu uni kuring mah lain mana nya henteu abah mah percaya nya anu kitu mah apancul bae tah kitu kapaur emak teh anak king hei amit-amit ya bang bayi abdi mah berara ieu teuing. Nyi Rustini kakara nembalan ka tempona bari bibirigi degan bae. Kitu sotenan pedah hareupeun kolot da ari hatena mah puguh hayang ngararasakeun nikmatna kaasih tinu jadi buah hatena. Teu sirikna hayang unggal poe rerendengan diuk paduduaan bari silih tamplokeun kaendahan asmara. Ih, ulah salah harti atawa kumaha kitunya atawa manyangka teu hade anak king eta mah sakadar panggeuing. Bisi hidup kalang suku nafsu antukna matak cilaka sarerea kitu. Saur buning rum bari ngadilak. Nya mugi-mugi we atuh abdi mah ingkar tina sifat kitu. Jawabna bari neuteup ditungtungan ku imut ngagelenyu. Nyimutan ka era dirina dumeh manehna geus pernah paantel jeung lalaki basa panutan hatena rek balik ka Bandung. Ya kaharti ku mah oge. Asa pira ku lamun Nyai nepi ka luas ngamurah-murah diri. Nya Bapak mah percaya. Tapi anu leuwih percaya lamun hidup wak cabalaka saha lalakina urang mana jeung kumaha turunanana. Juragan Dahlan penasaran parawari kaum dangu. Ditanya kitu Rustini ngahulang heula sakedeung. Katempo ngerungkeun halis siga anu mikir lebnaker. Geus kitu derek-dek nyaritakeun lalakona ti mimiti tepung jeung panutan hatena tug nepi ka ditinggalkeun ka Bandung. Yen lalaki anu dipicang cam berang peuting ku Nyi Rustini teh nyaeta Den Kustama urang Bandung asli. Panggihna bahasa Den Kustama nyemah ka uwana anu teu pati jauh ka imahna saukur kahalangan ku empang. Malah tepungna teh sawaktu lalajo bangreng di kampung Ranja. Tamat nyaritana Juragan Dahlan katut garwana ungut-ungutan. Tanda atoh dumeh anu jadi anakna geus terang-terangan. Atuh matak naon mun teh tadi balaka teh. Tah kitu atuh anak king. Emas satuju kana katerus terangan hidup. Janten satuju kitu mama sareng emak abdi miharep ka Kang Kustama. Nyi Rustini kituna teh bari neuteup pok Juragan Dahlan nembalan. Ari kolot mah satujuh bae. Rek kasih itu, rek kasih eta, moal rek ngahalang-halang. Goreng kasebutna lamun kolot mugakeun kahayang anu jadi anak sarua jeung mondokeun pangharepan anu jadi anak. Nya komo ieu mah palebah milih-milih rabi nya. Lebah dinyana kolot teh teu boga wewenang. Nya wewenang so teh migeuikeun jeung
ngarekahanana kitu sangkan cita-cita hidup tina kanan sapaneja. Nganya kitu ari kolot mah cek mah hidup oge. Ulah dek raket teuing lamun can uger ku hukum tikah. Nya sakitu we amanat tilu jadi kolot mah. Juragan dahlan nutup carita anana sarta ditungtungan ku ngargot cai kopi. Waktu dipakai ngobrol kitu mah watakna sok teu karasa, harita oge waktu geus ngagayuh kabeurangnakeun. Teu lila juragan dahlan katut garwana carengkat leos ti bumina maksudna rek ka kota teh. Kabeneran harita teh loba jalma anu rek kadayeuh rada bungah dumeh di jalan rea batur. Maklum para warikom dangu zaman harita mah can aya kendaraan anu nepus ka lembur Sudapatih. Da puguh jalana oge taringgul ku batu katurug-turug loba tanyakan anu netek jeung deui can pati loba kendaraan mangsa harita mah. Ari Nyi Rustini sanggeusna ngajajabkeun ka jalan gede terus ka pamandian anu pernahna dilebakeun pilemburan ngahaja cenah rek ngadoni iskeun pikir supaya teu kalaleban teuing ku panutan hatena. Kamana ari si Neng? Nah milu ka kota kitu. Cek Bi Anah bari ngeprukan kursi ditepas, sabot keur kitu aya nu bepuntenan Bi Anah cengkat ret ngareret kanu anyar datang. Seleuneu nyampeurkeun bray mugakeun panto. Ku tante jang Tatang. Bi Anah ngabagiakeun ku budi anu marahmai. Tatang manggut. Mangga kalebet jang Tatang. Mangga Bi, mangga. Tatang seriletik. Ih, sok kalebet. Kirang saya atuh di luar mah. Dupi Rustini aya Bi. Nu mawi cikeneh teh ngajajabkeun ramana, duka ngiring ka kota, duka ka mana leosna. Jawab Bi Inah beri lurat reret ka jalan. Tos pami kitu Bi. Tatang penasaran. Teu acan ujang. Aya panginten kana satengah jam mah. Cobi atuh teroskeun ka Bi Inem. Manawi menakan. Tuh geuning keler saraya di warung tuh Bi Inem tuh. Jawab Bi Anah beri nunjuk ka hiji warung anu teu pati jauh ti dinya. Mangga tuh Bi, mangga. Tembal Tatang lewas tidinya muru warung Bi Inem. Bade ka mana ujang? Bi Inem melong. Bi Inem. Bade naroskeun Nyi Rustini ieu teh. Manawi menakan? Tatang nanyana teh sopan pisan. Bade ka Nyi Rustini. Nembe mah kalade. Rupina mah katampian geura. Oh, gitunya. Nuhun atuh Bi. Mangga Bi, mangga. Mangga. Tatang ngaleos deui tidinya muru tampian, lempangna rurusuhan bangun anu hayang gara-gara nepi. Nya pantes rek kitu teh mah kawantu geus meh hampir 2 mingguna can panggih jeung anu jadi buah hatena. Pikeun Tatang mah para wari kaum dangu, can nyahoeun yen Nyi Rustini teh geus boga deui hahadean anyar. Ceuk sangkaan nama Nyi Rustini teh tetep mika cinta ka dirina. Ari Tatang hahadean jeung Rustini teh geus aya kana 3 bulana. Ceuk basa barudak ngora mah minangka cinta munggaran. Cinta pertama teh mengintennya tetapi kumaha. Anu sok hese dipapalerkeunana. Cacakan teu tepung saminggu atawa 2 minggu teu sirikna matak teu geunah cicing, teu geunah dahar, hate ngajangjawing mieling Nyi Mojang sekar puputon hate. Dedegan Tatang teh teu pati jauh jeung dedegan Kustama, bedana ukur keureut beungeut jeung kulit. Pon kitu deui rupana mun dibandingkeun mah sajajar. Ngan ari Tatang mah kaasup jelema sederhana, hirupna ukur ngandalkeun kolot keneh. Bororaah boga pacabakan kitu nya ukur sakapeung-kapeungeun mantuan kolotna balantik suuk atawa kacang gonolo. Tatang geus tepi kana pudunan,
ret panuna ngareret ka sisi empang. Breh katempo ku manehna nyirus tini keur diuk dina tambakan empang sukuna teu daek cicing nokeran cai. Panona toleh netep beungeut cai anu ting rariak kasurung angin. Jero hatena teu kena nyipta-nyipta kalangkang panutan hatena nempo nyirus tini kitu Tatang ngagero. Nyi. Nyerus tini. Tatang menang sabaraha kali ngagero tapi anu digeroan teh teu nolih. Jongjon we netep beungeut cai siga anu ngahaja api-api teu kadenge. Teu talangke deui Tatang satengah lompat nguru nyirus tini barang geus deukeut pok nanya deui. Nyi. Nah nyalira bae teh. Nuju naon atuh di dieu ngadon niis atawa aya nu diantosan ye. Tatang hatena rada timuru pedah digeroan kana 4 kalina teu diwaro. Ceuk basa barudak ayeuna mah cuek panginten kitunya. Tatang teu leleda gek diuk gigireunana. Hei. Aduh, mahanya ieu teh asa ragap kieu ya. Kunaon bendau ka Akang? Pedah 2 minggu teu nepangan. Oh, hapunten wae atuh Nyi. Sanes engkang ingkar tina janji ieu teh sulayatina papasini. Wirehna engkang teh neme wangsul ti Bandung. Nya hapunten we pilih ngarahetkeun kitu tah kana manah salira. Bobor sapanon carang sapakan hampura anu ditedak kitu Nyi. Ragamang leungeunna kana tak-tak anu geulis. Geus teu era deui pikeun Tatang mah lantaran geus biasa katurug-turug dirinya teh teu aya sasaha. Ceuk pikirna ngerasa bebas pikeun namplokeun ka sonona. Kunaon atuh gelis? Bete nyarios. Bendau atau napi kumaha? Tatang ngadesak. Sabado teuing rek 2 minggu rek satahun tenepungan oge kuring marido ikhlas. Tembalna tegeug sarta bari ngepeskeun leungeun Tatang. Ret Tatang ngareret tete lapisan budi anu geulis kurawud haseum. Da puguh kitu kebiasaanna lamun geus manggih nu anyar mah sok poho kanu geus lila. Tapi pikeun Tatang sok sanajan di benduan kitu estuning nyabar-nyabar maneh sarta satekah polah ngalelemu. Kunaon atuh nung teh? Tara-tara ti sasari bat ngabageakeun ku budi anu haseum. Nah tos teu mika cinta ka engkang. Kanggo engkang mah teu kaabotan Nyi apan ti saprak tepung sareng salira oge engkang mah parantos blak-blakan. Rumaos diri engkang mah sasampiran tuna ku harta, tuna ku kabisa jeung heureut pikeun pungsat bahan kasarna mah jalma sangsara. Namung dina leresan ieu engkang teh hoyong terang anu saestuna ieu. Nah hapangna salira kitu teh gara-gara janji engkang atanapi salira parantos teu mika cinta ka engkang. Kahoyong mah blak-blakan bae da engkang mah sakadar nampi putusan ti salira. Asalna ge tina sae tungtung ge kedah sae deui. Tatang nyaritana leuleuy bari teu lat neuteup pameun teu anu geulis. Katembong kulit beungeutna anu bodas katojo srangenge kaentengan beungeut cai katela nambah pogotna hate teu sirikna Tatang kumetap. Tapi teu majar kumaha sanajan rasa kasono teu kaampeuh puguh dina kayaan kitu bati kahayang wungkul kawantu kapugag ku parobahan sikap buah hatena. Nyirus tini teu ngawaro sakacap-kacap acan. Kalah jung manehna nangtung leos ninggalkeun tempat eta. Tatang mah teu diwaro atawa teu ditolih. Jongjon we nanjak katonggohkeun. Sok sanajan Tatang nyabar-nyabar maneh ari disapirakeun kitu bae mah kagitik hatena. Teu sirikna asa kabedi langit kabentar mega bet dedak dumadakan jadi kitu. Leng Tatang ngalamun ulang naker. Sakapeung mulak malikeun pikiran, sakapeung nyarungsum kasalahan bisi aya dirina boga kasalahan. Teh sangkanya Rustini teh bet boga sifat kitu. Tur matak teu kaharti ku kuring. Sedengkeun cek rarasaan mah cak dongengna ayeuna teh kitu tah. Heuleuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana. Rupina cag heula carios Wawales karangan Ki Wangsa duwi ka dieu. Kumaha cariosna ieu teh ye?
Lajengna mangga teras manco dina kanal Capruk Radionet konten dongeng Sunda. Mugi-mugi aya mangpaatna, aya hiburanana sareng hikmah anu tiasa dicandak tina sakur carios anu dipidangkeun. Simkuring neda dihapunten, boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa estuning mung kalerasan bae. Urang patepang dangu deui dina carios salajengna. Simkuring sejamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.